kan di daerah orang kan aya kawasan tuh. Terus Aya proyek lah artinya bangunannya. Iya berarti mau setiap aya proyek atau bangunan lamun eueuh koordinasi. ya enak iya. Itu kan rencananya kalau bos tabit. Urang unik kan peta koordinasi na urang. Oh jadi mana geus ngadengin dunya eta bos tabit. Ya ada yang aing kalau bos tabit. Iya toh. Ayeuna kan masing-masingnya boga beuteung. Nya, maehna mungkin orang wilayah orang teu beda. Lah maehna ikut andil piraku urang cukup jadi penonton ngaran di urang aya kawasan. Lah urang di wilayah soal kudu kabagian, ulah kata teu ulah teu jadi penonton urang. Ulang aku jadi penonton. Aya bahasa urang ikut andil. Tah gitu. Ayeuna mah kieu toh. Urang turun ke kawasan. Bahwa ieu bangunan eta nepi kawasan sanu nyekalna. Lamun bener cek paneta di bos tabit, panggilan teh bos tabit. Urang panggil bos tabit. Urang kan buka bos ya. Ayeuna si Usin urang-urang kan bos Usin. Bos Usin posisi keur mabok toh. Mungkin mah ting tegap dan gendut bangun keur pusing yo. Gitu. Geus aing ngaudangkeun lah. Oh coba, Udang-udangan. Cak, udang aja. Udang aja. Bos. Bos. Eh. Ieu teh anak buah raribut wae ieu. Teu kabagian jatah cenah. Enon. Proyek. Proyek di mana? Eta anu di blokku. Di blokku anu belah mana? Anu deket pemancingan teh. Anu 5 tingkat. Eta benar pisan. Emang eta anu nyakara? Iya bos. Tadi kan saya jeung rekan ke kawasan kontrol. Bahwa ieu proyek apartemen masing-masing anu nyekal bos. Bahkan beberapa tempat ayeuna urang ieu nu satempat heulaanan. Ieu cenah bejana apartemen nu 5 tingkat nu nyekal cenah bos tabid. Eta sia laporan ka karak laporan ka aing. Justru urang ge karakan yang selentingan ayeuna gitu bos. Nah gitu, ayeuna kumaha urang minta bagian. Kumaha? Tahun biasa mah tong minta bagian lang. Urang pindah alih. Ya ulang Nah, tahu direbut jadi masalah. Pat. Aing mah teu sudi kudu bagi 2. Dua. Benar. Asan aing bagi 2. Buset Lemah amat atuh. Jadi urang cekel sakaligus gitu. Bos lamun ngalakon dibagi 2 percuma urang ngakasebut preman gitu kan. Eta geus lila proyek. Geus lila berjalan 2 tahun. Gede sia laporan ka aing goblok. Ayo, tuh saja anak buah kalau. Tidak sia. Alam heula. Saya minta laporan ke bosnya supaya barang-barang urang ngarapot. Saya ngarak nyurpai tadi. Anggeus lila karak laporan ka aing. Nah, ayeuna kieu. Mumpung gue dicekel bos tabit aya keneh. Ayeuna urang juragan itu kumaha? Nglobating acara. Sambarkan. Jadi ayeuna urang rebut ayeuna keneh. Cak pimpin. Siap. Cak. Jadi saya berikan turun tilu. Pangkat. Oh siap bos. Buru pangkat. Aing teh nyonya urusan dapat hasil. Oh siap bos. Ulah po. Yo. Pegang omongan aing. Ngalawan aing nu turun. Panas ya. Aing ngarek mereka kasih tiluan. Dia proyek ini jaga bener-benernya. Ya, bos. Aing geus kawasan ku bos ieu. Sebab tiap bulan ngalir ka urang. Ayeuna kade beuting aya di situ ieu. Jaga keamananna. Lamun aya nu ngaganggu atasi. Siap. Lamun kira-kira teu atasi, teu mampu ngatasi, beja naiknya. Ya. Awas ulah henteu tah. Siap. Kabeh nya. Siap. Naik balik heula yo. Kade yo jeger yo. Ulah bang siap we sia. Siap. Nah, ayo naik balik. Lamun Macam-macam pukul. lamun aya masalah kira-kira teu atasi beja naiknya. Siap bos. Ulah ngalakon akan gaji buta. Ngerakeun. Woi. Gitu. Ya. Enak ya. Udah kawasan teh ieu, Ja. Ya. Tekor, Ja. Jadi wilayah rek diambil alih ku bos aing. Pokoknya tuh bisa gitu. Aing anu berjuang ti awal, aja gaya wilayah. Tapi kan bos aing hayang aing nya ke wilayah. Aing teh nyaho. Pokoknya kieu bisa teu bisa wilayah ku saya ban direbut. Ayeuna kieu we. Pokoknya aing mah naon. Ayeuna kan diambil alih poe. Dek diambil alih anak-anak ge. Gua potong, Ja. Main orang wilayah rek kawasan. Gitu. Kira aku mana kudu barangakan sorang. Gitu. Pokoknya urang rebut. Teu bisa. Elek dalam keadaan pasti. Ini jadi kenal. Ayo. Pokoknya urang rebut. Hiji lawan hiji. Ayo. Maju. I think the girls with their nails done now. Anak buah dia geus eleh hiji. Apa sih ada anak buah aing dari sini? Oke, siap. Ayo, maju. I think the girls with their nails done now. Anak buah dia geus eleh tanggal 2. Apa sih ada anak buah? Mana juga orang jadi kan. Kami menjak aing menjak anak buahnya lah we. Bos. Maju. Yo, yo. Yo, Ja gini, Ja. Oh, iya.
Boleh oke emosi ya. Berarti aing aja jaga aing. Apa sih ya? Bejakan ka bos Tabib. Di tangan gua aing. Ayo. Bejakan ka bos ya enak. Di wilayah kabel alih baik. Lamun teh teu narima si Tabib tanda ka dia. Boleh. Oke, harusnya yang mencet tajongan tuh lah. Kita marangkan Dina bebeja ka bosna. tonangan nyatu di dede gitu dibejakan. Terus marangkan mana? Ayo marangkan. Bebeja ka bosnya kayak itu. Bebeja saya ini kalah. Naon ya? Wilayah orang direbut ya, kumaha. Set. Cuma bobok belur gitu. Saha nu ngarebut? Eta anak buahna. Tigor main wawuh deui. Ieu kumaha urusanana sih? Poin kan di sebejaan sia. Jaga, amun jaga. Lah eta ge bener dijaga, Bos. Jaga urang. Kada motor wae. Ayeuna geus kieu kumaha ya? Apa karek dilanjutkeun? Lanjutkeun, Bos. Lanjutkeun, Bos. Ayeuna urang sampurkeun aya ka. Ayo. Ayo. Ayo, mana? Dia mana? Nah itu di proyek. Sore, Pak. Iya, sore. Ini mulai hari ini proyek dipegang sama rombongan saya. Emang rombongan si Bangonya pada mana? Rombongan si Bango itu ketuanya Tabib. Itu udah nggak bisa dipercaya, Pak. Dia banyak korupsinya. Oh ya udah terserah. Oke, Pak. Makasih ya, mulai hari ini saya pegang ya. Siap, siap. Saya sampai ketua saya itu Bos Tigor namanya. Iya, siap. Ya, makasih Pak ya. Iya. Jadi ayeuna didinya bebeja ka Bos Tigor. Oke. Nya, tong. Oh, ayo. Bahwa ieu wilayah geus dipegang alih gitu. Aing saya manggihan Bos Tigor gitu. Heeh, aing nungguan kene soalna Oh. aing can kapangi jeung ngaranna Tabib. Pasti mana ka dieu deui. Pasti main ka dia, anak buahnya laporan pasti. Heeh, ayo. Oke, aku Bos Tigor saya laporan jalan gitu ya. kali dia. Kumaha. Iya, Bos. Jadi kawasan geus beunang karebut. Bagus. Anak buah si Tabib namru kabeh. Anak si Tabib burak kabeh anak buahna. Bagus. Tah, ida bos sing anak buah laporan kasih Tabib. Si Ucana itu nungguan. Di tempat. Saya laporan ke Bos Tagor. Iya. Itu. Jadi Bos, wayahna kudu turun kali itu. Bos wayah turun, pasti ketemu Bos Siap, Tabib. Kapan? Ayo siap. langsung berangkat. Ayo, berangkat enak. Sebab kawasan kesulamanya kalau Bos. Geus kacang kurang kawasan. Ayo. Ayo, Bos. Jalan mana ya? Bos ya. Budakna. Cara tangho ge ya. Oh, bangunna cenah sih nang tangan aing cenah sia nya. Aduh. Aing male nang tangan. Aing cuma naik ngambil alih wilayah. Ambil alih. Kita merasa berjuang saya ngambil alih. Lah aing Bukan. berjuang aing kana. Ayo aing. Aja. Budakna. Oh. Iya, rek nang tanah itu, ha? Oh, iya. Aja bos ya. Hah? Wah, ini sianya. Seret. Buset, kemana kita? Enggak Bos. Buset, hujan nombro. Girls with their nails done now. Ngajak tempat aing. Terus, nah ayeuna anak buah aing bobok pelur ku anak buah sia. Laporan. Maksudnya masa perbedanya? Heeh. Iya urusan aing. Si Ayang. Lain masalah si Ayang. Anu pertama di dia aing. Oh, gitu. Berjuang gitu aing ngurus kerja aing. Kok tiba-tiba anak buah sia datang. Untuk selanjutnya si anak mah. Lah aing teh kumaha tetep aing hanya kali ieu. Boleh. Bisa nyari para aing? Bisa. Hah? Bisa. Tapi aing ngomong-ngomong, aing asa pernah nepos sia ya. Nah, eta. Si wau ka aing. Wow. Hah? Wow. Aing pokoknya udah bisa ieu urusan aing. Tapi itu bisa urusan aing. Karena aing anu nyekel. Pak. Ya, Pak. Di luar ada keributan itu masalah kuliah atau masalah apa itu? Di luar. Iya, di luar. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak ya. Iya. Apakah aing teu menang ya kalau ayo? Menang. Terus sayang nak. Tapi intinya pakai pelaturan, pakai musyawarah, ulah acara Peraturannya seperti kumaha? datang.
Ada siapa mau jangan? Oh, datang ke aing. Ngomong lu bener. Ulah tapi dengan rambut anak gua. Lamun aing aya kabeh Lamun hayang tapi teu bisa. dengan alasan Dengan alasan aing. siap masih jeung aing. Yo. Bisa. Enon ya enon, Pak. Enon ya enon, Kang. Enon. Aing hayang nyekel aing. Enon. Aing menang wilayah aing anu nguruskeun di nol di dia ayeuna direbut ku manehna. Sedangkan hayang ku sorangan, sedangkan anu berjuang di nol aing. Iya anu boga saya. Anu bogana Bapak ieu. Oh, Bapak. Anu boga ieu proyek Bapak ieu. Oh iya. Siapa? Urang di dia sebagai koordinasi. Oh, Aya perkulian, aya barang asup, aya non urang tanggung jawabna ieu. siap. Sebelumnya emang ya Mang Tabid deh anu nyekel perkulian ieu. Siap. Tak ayeuna si Akang hayangna kumaha? Anu make wae lah. Lamun nurutkeun urang amarah mah dangaran rek amarahnya. Iya. Iya, benar. Kumaha dena terkait yang punya proyek ieu. Intina da urang sebagai anu ngalanggur paribasana tiba ngarokok memberi kebagian. Pokoknya ikut andil Pak, tolong posisikan Pak, supaya kita masing-masing punya perut gitu. Selain tidinya urang pribadi boga gagasan. Umpama lebih daripada lebih, mungkin saya akan arahkan ke warga yang dekat dengan proyek ini. Contohnya seperti apa? Oh, jadi istilahnya anak sini. Ya, Oke. Ya, jadi kieu Pak Mang Tabid anu berjuang awal di dia, sedangkan posisi sa Akang naon ieu namina? Tagor. Akang Tagor ieu ngarasa mana orang dilah yang dipedulikan gitu di dia. Nah, ayeuna di balik eta kesepakatan berarti istilahnya si Akang Tagornya mah tadi Ya. hayang menang Bagian. bagian. Tah, di balik eta kumaha Kang Tabid? Iya. Urang terserah wae. Terserah wae gitu. Istilahna hayang menang bagian. Oke. Arek sistem kumaha sistemna? Pak, kumaha bagus Pak. Ayeuna mah kieu nya. Siap. Jadi ieu mah pan istilahna nu lila mah usilila ieu mah lah pak pertamana. Kumaha lah menurut tangan kurang. Ieu 70 Jadinya 30. Asa tik teuing, Pak. Wah. Tik teuing. Kedeung Eta si eta. Akang Tagor maaf ya hayangna kumaha? Kumaha lamun separo-separo? eta mah terserah di dieu. Terserah di dieu. Wah, oke. Dan dengan catatan ulaya keributan ulaya naon urang mah. Hayang aman. Oke. Boleh. Tapi Berarti- sih ditanggung jawab. Oke. Enak ya ya. Siap. Kang Tabid 30 ya. Jadi 30. Gedeung heulan, gedeung heulan. Sok, oke. Kang Tagor sarua 30 Maksudnya anu 40% ke mana tah? ka warga. Warga anu jauh deket. Anu da deukeut. Ah, lamun deket mah saya setuju. Jadi jaga kontribusi supaya ka warga. Bener teh ya? Kita koordinasi, Bos. Berarti kita koordinasi. Jadi Koordinasi dengan warga. untuk masalah jaga perkuliahan ya bisa diatur ke ketua kuliah masing-masing. Misal Pak Kang Tigor Senin Selasa, Kang Tabid Rebo Kemis gitu Oke, nya. siap. Nah, anu 40% jaga kontribusi ka apartemen ke pembangunan aya, ke warga sekitar aya. Mak. Setuju. Cuma saya mohon, jadi saya tidak sekedar kebagian andil dina ieu. Jadi di antara anak buah orang kudu anu ngajaga proyek keamanan ieu. Benar, setuju Bener Pak. Pak. Bener sama aja butuh keamanan berenangnya. Dangaran nage proyek basing anu hal-hal anu kurang bagus mereka minta keamanan. Ya, Kode material-material basing nulengitannya. Saya akan nyediakan anak buah. Ngajaga. Jadi dibagi dua. Ya. Disip. Kumaha Pak? Setuju teh Pak? Pakai sip, Oh. disip. Saya Jadi- juga akan ngebagi. Nah, ayo nama tong panjang ting lebar, orang lagi ngomongnya, lagi hampurannya. Oke, Pak. Hampur aja. Tong sok ribut teh geus karolot ge. Oke, ya. Ayo. Ayo balik aja, Cak. Ayo. Ayo, Pak, makasih, Pak.